Mangkuban. Hehe, guys, alhamdulillah si budak orang enak umur 3 bulan geus bisa mangkuban. Sing bener Ji, aing teh salah denge dia. Bener, bray didinya mah teu salah ngadenge. Kagetnya didinya budak orang umur 3 bulan geus bisa mangkuban. Sumpah aing kaget dia seumur-umur aing kakarekeun ngadenge budak 3 bulan bisa mangkuban. Ajaib. Si Ani ajaib pokoknya teh si anu can pernah boga budak wae mah geus ilaharna umur 3 bulan mah geus bisa mangkuban. Keheula lain masalah wajar henteu na ieu teh urang mah sieun salah ngajawab teh Haji. Masalahna ieu budak mangkuban. Maksudna mangkuban teh kumaha? Contohkeun kumaneh. Belet maneh mah dasar belet. Ye, bray orok urang teh asalna teh nangkarak. Oa, tah ayeuna teh geus bisa mangkuban. Ngarti teh sih mangkuban. Cek aing ge naon sia mah eta teh nangkuban Ji, lain mangkuban. Rudet nangkuban. Oh, salah, bray. Nangkuban, bray. Ya heueuh atuh teu penting mangkuban. Lamun misalnya mangkuban asukeun ka SMK sia teh jurusanna mekanik. Caliwura sia mah mangkuban.